aya deui jelema sieun besi teu dahar timimiti ka anakna sakola sia sing bener abe boga ijazah lamun teu boga ijazah sia hese dahar engkena gawe hese segala hese aya sakola sia kudu maca 2 kalimat syahadat deui tapi parangsana sieun loba tak kasieun cuman sieun besi teu naek sieun besi teu dahar sieun besi teu lulus sieun besi teu jadi pejabat sieun besi teu sugih sieun eta malah tamat sieun eueuh nilai nu paling hebat sieun besi ditanya ku malaikat munkar nakir teu bisa jawab tah sieun eta tah nu kudu diperjuangkeun ge ikror urang bakal nuturkeun jeung bakal nyusul ngan nu pantes nyusul nu ngora apa nu kolot urang doakeun atuh nu kolot mudah-mudahan tarere ya anu kolot masana jan dikebel-kebel gengan ngari bedan doang langkaning nu pangkolotna aya digigireun kula tapi sanajan didoakeun ge nu kolot ja aya wayah nu ngora mah nu ngora bae orok ge japae ngan kahayang urang be heula nu kolot-kolot lamun urang bisa mesen maka malaikat Israil malaikat hiji nu kolot lalaki awewe kadua nu jore heula-heulakeun tapi kulantaran ajal mah atuh ti Allah teu bisa kitu kumaha ajal teh jamaut malain ku gering jamaut malain ku kalaparan jamaut malain ku susah lamun nu gering haju paeh nu cager meureun nu susah cilongok paranjang umur malah nu sarugi nu pararaeh bae ibutin ge paeh paharto paeh komo RT mah modar oreganan paeh wa ajal geus dijelaskeun dina Al-Qur'an idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun di mana ajal datang moal maju sajengkal moal mundur sasiku pas kuayana sakitu urang kuari hirup keneh masih keneh dibere modal jang nambahan amal-amal urang nu teu karasa horeng urang ieu sapoe-sapoena mengejar ajal di mana geus datang ka ajalna sanajan kararagok atuh ditinggalkeun bae haju paeh mapan teu tartib aya nu adina heula kakara-kakana aya nu incuna heula karak bapa kolotna kahayang urang mah bapa kolot heula model ieu nya karak incueun mun tartib ngeunaheun kakana aju adina persiapan asal geus bagian kakak urang geus tiga urang geus pokona urang di masjid bae di masjid bae kotak masjid bongkar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
lamun urang nyaritakeun kasieun urang teh loba jasa sieun cek bahasa Arab mah khauf sieun budak sekolahan ketika endek ujian sieun besi teu lulus sieun eta ngagerakeun dirina memberikan motivasi untuk belajar kunaon sia ieu nu bantak rajin amat maca buku sieun teu lulus bener tak budak aya deui jelema nu sieun jasa besi teu ditarima nganjang mandina ge 12 kali ja eta sabun luk berak 2 oh pohara jasa tam mandi deui make bajuna ge geus embung lamun teu diistrika istrikaanana ge ieu mah ngajepat aya anu kena kitu kasuat ieu mah seukeut kunaon sia eta make jeung hebat jasa besi aing apel teu ditarima sieun eta ngamotivasi aya deui jelema sieun besi teu dahar oh ti mimiti ka anakna sakola sia sing bener abe boga ijazah namun teu boga ijazah sia hese dahar engkena gawe hese segala hese aya sakola sia kudu maca 2 kalimat syahadat deui tapi parangsana tuh kan sieun macem-macem sia Rusdi nu mantak haju belajar pencak kunaon sia nu ngagebung oh pohara jasa nyana jeung Haji Masuri oh 3 leutik belajar pencak pohara jasa eta tapi can kacaritakeun mun gelut menang pencawa aduh parah tileletik iya mah komo ieu wah mun carita pencak geus pohara jasa aya nu nang tangan gelut embung 2an kudu dilobaan besi eleh jagana sieun besi anu ngagebuk sieun besi anu nyerang sieun loba tak kasieun cuman sieun besi teu naek, sieun besi teu dahar, sieun besi teu lulus, sieun besi teu jadi pejabat, sieun besi teu sugih, sieun eta malah tamat, sieun eueuh nilai. Nu paling hebat sieun besi ditanya ku malaikat munkar nakir teu bisa jawab. Tah sieun eta tah nu kudu diperjuangkeun ge. Mangaji sieun henteu besi di jero kubur teu bisa ngajawab sieun kan tapi ngeridit terus kan jadi sieun besi teu bisa ngajawab teh teu ngamotivasi kuduna kan ngamotivasi ngagerakeun diri aing moal ngeridit besi ting ku bating di jero kubur tuh bisa ngajawab ku gara-gara ngeridit ieu mah pan tambah ngeridit sakieu ge geus kolot Ki Haji deh bahkan kiai cak lu bohong mah iya ngaji sieun kan besi itu bisa ngajawab sieun tapi kan aing ngadagang mah ngabohong bae kan taktik tuh jakdan lagi iya taktik tah ya beres ya anak buah Haji Imis ya kuduna kan ngamotivasi aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir moal ngeridit moal ngabohong aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir aing dek salat nu rapi asana maghrib ge ku aing dijieun genep rakaat ku aing ge liwat teuing masyaallah aing maghrib genep aing subuh hiji
jadi sieun nu tadi mah naonan tapi sieun besi teu mawa amal sieun besi teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir sieun besi disiksa di jero kubur coba tak kembangkeun sieun eta jelema nu geus boga sieun kemudian ngembang pasti hayang ngaji engkena ieu kuari lamun ditanya kunaon ieu mah teu kararumpul sieun sinaon sieun teu kabagian amplop tuh di mobil geus ngomong bae di Rusdi on Masya Allah angin geus kaambeum meureun ku nyana kahayang mah ulah sa mobil ke jeung aing sieunna bloon nama sieunna ya Allah ya Rabb nah pasti sieun besi teu mawa amal ngamotivasi aduh urang beramal abeh engke balik ka kuburan anak incu ngandatang ka bibir kuburan doang dunia motor mobil ngandatang ka bibir kuburan doang tapi amal urang asup bareng jeung urang duh sieun amat besi engke asup ka jero kubur amal jore nu milu mulai tergerak lobakeun nonton TV abeh arasup tah ka jero kuburan ieu datang ka umur sakieu geus hampir saabad can eureun nya nonton TV encan deuk iraha eureun nonton TV na coba ya ini saabad ya kukula bisa di SMS malaikat Israel segerakan teu bisa sieun ieu penting eta sieun eta lamun urang boga sieun eta beda engke hiji daek nuntut ilmu jang ngabenahan nganyampurnakeun amal salat nu bagus kudu aya ilmuan puasa nu bagus kudu aya ilmuan zakat nu bagus kudu aya ilmu haji nu bagus kudu make ilmu geus atuh daek ka belajar eta teh aya sieun nah lamun aya sieun di jerona geus jahok waria pasti daek urang maca sholawat daek tahajud daek salat duha daek beberean lantaran sieun besi amal asup ka jero kuburan nu jor aya sieun urang teh rempan Masya Allah ieu mah ai disungut mah sieun ai dagang dioplos kene dioplos Masya Allah geus kolot can bener kene bae aya awewe disuitan kene disuita ya Allah ya Rabbi Gusti Allah deku mah malah mun eueuh jelema mah birit da di kitu-kitu ya Allah ya Rabbi Masya Allah ieu deuk iraha sieun sieun ngamotivasi ka urang ya Allah ya Rabbi nah lamun geus boga sieun kemudian geus bisa ngahalangan tina maksiat eta karak bener sieunna lamun ngan sakadar sieun disungut doang sehingga teu bisa ngahalangan kana maharim bohong berarti sieunna nah lamun bohong ai sungut sieun ai kalakuan berani berarti munafik innal munafiqina fid darkil asfali minan nar ieu meunang nanya we kira-kira di urang lobaan anu bener teh loba anu munafik awas ya lamun teu bener buruk ya Allah karim nah iya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
jelema nu geus dijamin ku Kangjeng Nabi pasti asup surga. 10 sahabat anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi moal ka neraka. Salah satuna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hebat amat saya Abu Bakar Siddiq ku bisa kos kitu. Cak Kangjeng Nabi lauzina imanuhu, lamun ditimbang iman Abu Bakar Siddiq jeung jelema sadunya kabeh nyana sorangan imanna beuratan si Abu Bakar Siddiq. Pohara si Abu Bakar Siddiq batu lain lalagaan lantak salah satu jaminan nu dijamin ka surga Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kok hebat amat? Henteu. Udah waka nyaritakeun hebat lamun can didongengkeun. Abu Bakar Siddiq mah lamun ngadahar barang haram harita keneh ngabuncal-buncal utah. Lamun aya nu subhat harita keneh mules-mules utah. Pan ari ieu mah geus numpuk datang ka beuheung. Teu daek utah. Geus kajawan teh ieu teh ya hasil main, hasil judi. Dibawa ku nya duitna dibelikeun didahar bae. Ieu teh hasil kredit. Dibawa didahar bae. Ieu teh bunga bank dibawa kredit didahar bae. Teu kumaha. Tuh Sidina Abu Bakar Siddiq masyaallah kali. Ke naon deui kahebatanana? Sidina Abu Bakar Siddiq pernah dideleukeun ka surga jeung neraka. Amo tasih pangkat lain lalagaan pangkat mah nyana datang ka kikiran Gusti ulah sakjana gul tapi ku Gusti dibere bret surga bret neraka masyaallah tasih makom jelema pohara. Geus loba jasa mun urang nyaritakeun kahebatan Sidina Abu Bakar Siddiq, tapi ketika Sidina Abu Bakar Siddiq ningali manuk enclak-enclakan di luhur tangkal korma nyana kieu bae bari ceurik manuk siama barang dahar nyatuan nginum hees barang dahar nyatuan nginum hees sakitu doang paeh maneh mah selesai teh aya pertanyaan jeung hisab. Yeuh Abu Bakar caknya namun paeh di jero kubur ditanya haju mun bisa jawab salamat mun teu bisa jawab cilaka ya Abu Bakar Siddiq engke dihisab. Sagedenya nu dijamin bae ku Kangjeng Nabi boga jaminan surga masih kene sieun nyana menghadapi siksa kubur. Ai si ieu bagaimana berani jasa ini bergaya ini ngaji Hamid nyana ieu tuh Abu Bakar Siddiq ngalengis dalam manuk masyaallah cakeun malah laula hayang teuing cakian lali hayang teuing golek jadi manuk ngahayal si Abu Bakar Siddiq teh hayang jadi manuk cakiana selesai meureun jadi manuk mah jadi lembu geus urusan. Tapi iya Abu Bakar Siddiq mun paeh engke kumaha pertanyaan malaikat munkar nakir mun bisa jawab salamet lamun teu bisa jawab engke kumaha cek manehna mun disiksa. Kangjeng Nabi baik Kangjeng Nabi anu geus jelas pembawa risalah. Ketika Kangjeng Nabi keur inget-inget karena siksa Allah, sieun biasa. Ngagolak hatena datang ka kadege kapan ku sahabat. Kula ge tadi ngadenge ieu teh besi teh kabagian. Aya deg-degan. Sararia jasa anak buah ya. Melenceng bae. Tah gitulah. Ya sieun. Ya sieun urang datang ka mana? Ya sieun urang datang ka mana? Bandingkeun jeung Sidina Abu Bakar Siddiq, bandingkeun jeung Sidina Umar. Sidina Umar boga kasieun besi di akhirat, besi di kuburan engke disiksa. Pernah manehanana nyewa kuda. Kemudian kuda tersebut dipakai sorbana ngait ke tangkal korma. Kira-kira bangsa 10 meter turun Sidina Umar nyokot sorban cak sahabat aya naon buat sorban kakait atuh eta bae pundurkeun kuda bantak naon ka dieu kula henteu berbicara mundur caknya waktu keur akadna kula mah berangkat ka ditu teu bicara mundur mun kula mundur engke disiksa ku Gusti Allah.
datang ke kos gitu sih ulah. Ketika Sayyidina Umar penting kedatangan sahabat, manehanana eker netelkeun lampu eker nyaritakeun naon gitu ngaranna jumlah totalan dana nu asup nu kaluar. Jol sahabat ditanya aya naon? Kula aya perlu na urusan negara rakyat apa urusan pribadi? Urusan pribadi pareuman lampu. Di pareuman lampu. Ieu mah urusan negara. Lamun urusan negara boleh. Ieu urusan pribadi pareuman popoe ka. Cak sahabat kula teh di pareuman urusan pribadi, ieu kan negara. Neangan coba bupati teh nu kitu tah. Neangan coba gubernur nu kos kitu. Neangan polisi nu kos kitu. Abri presiden. Hese. Masya Allah kali. Iku sieun berarti. Sok geura kembangkeun sieun urang datang ka mana? Ieu mah pan balik salat di balik salat Jumat culak-cilik aya jelema ya jelema emang urang sendal bagus ya cek teh. Mending mulai nu kiai Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Sieun besi teu lulus mah pohara budak, sieun besi teu naik mah pohara, sieun besi teu dahar mah lain lalagan, sieun besi teu ditarima mah ku bebene pohara jasa, sieun besi teu dialem mah ku jelema beuh pohara. Sieun eta mah lawan tapi sieun jero kubur. Apalkeun ti kuari man rabbuka wa man nabiyuka. Geus teu kudu salat. Lain kudu ngapalkeun kos itu sebab nu ngajawab lain urang amal urang. Ketika urang beramal amal nu ngajawab teu kudu diapalkeun ti kuari cara budak SD teu kudu. Sieun ieu tah sieun tah ngembangkeun ya Allah ya Rabb. Bahkan nu kamari diaji di Bukhari aya jelema teu pernah ibadah. Kemudian manehanana ieu gering, geus gering, parah asana paeh aing. Paeh asana cek kana aing. Kumpulkeun pamajikan anak kabeh. Kasimpulanna mah pamajikanna jeung anakna diwasiatan, Neng. Anak-anak kabehan wasiat abahnya, naon Bah? Asana abah moal hirup teh, paeh asana abah. Lain deui rarasaan. Kok bisa kos kitu sih dek paeh? Urang ge bisa, pasti. Emang kunaon? Ketika urang dek maot teh kapan malaikat Raqib Atid pamit ka urang. Malaikat Raqib Atid teh tukang nyatetan amal. Haji Pendi, mohon maaf tugas saya telah selesai. Maka saat inilah saya akan kembali ke markas saya. Bisa urang di pen, dadah pen. Gampung ya da kaluhur. Urang ditinggalkeun deuk kumaha teu garumasna. Malaikat ngarapung sat selesai tugas. Ya, cek aja pen, aing paeh teh aya. Mantak ceng-ceng di abah paeh. We abah kos wali bae nyoga paeh. Lain wali malaikat bisa raek bolong bego. Geus daraek geus ucat tetaneun. Ya Allah ya Rabbi eta bah. Naon kitu garana pohara jasa. Urang neuleuh malaikat. Urang ditinggalkeun. Ya Allah ya Rabbi. Bayangkeun ku urang. Geus uharpan. Paeh. Kajeun kumaha-kumaha ge nyaho urang deuk paeh. Malaikatna pamit. Tah ieu ge sarua. Abah pun paeh. Abah wayahna beuleum. Sanggeus tadi beuleum tinggal arengna doang awak abah tutuan. Geus ditutuan kumpulkeun. Haju engke ketika angin ngagelebung di laut, aurkeun ka laut. Nya wasiat abah kos kitu teh. Hos pae. Otomatis dilaksanakeun ku pamajikan jeung anakna. Pae beuleum jadi areng hijikeun tutuan geus jadi lebu bawa ka laut aurkeun purung
selesai. Maha kawasa Allah. Allah ngumpulkan debu-debu tersebut dihijikeun deui. Plak ditanya, "Hei, fulan," cek Allah. "Kunaon maneh ieu make jeung hayang dibeuleuh? Haju ditutuan, haju diaur-aur, kunaon?" "Gusti, abdi teh ngarasa teu boga amal. Sieun abdi kasiksa Gusti." Deui. Solusina abeh abdi geus teu disiksa selesai. Belum. Ajurkeun, aurkeun. Geus abdi mah hayang sakitu bae. Ku sieun-sieunna abdi ka Gusti kasiksa Gusti kitu. Oh, cak Gusti Allah ai sieun-sieun ka aing mah kos kitu geus bae dihampura sia. Coba eta. Ku sieun-sieunna dihampura. Geus banyak pedi teu kudu salat beuleum bae engke. Beuleum bae. Eta tutung di dunia, tutung di ditu bakal. Sana ibadah. Ya Allah ya Rabbi. Gambaran sieun tah mah ulah deui tuturkeun kos kituna. Ke sia wasiat deui ka anak pamajikan. Ngadenge Ki Uci cek cenah dihampura abah mun paeh beuleum nya. Sia mah jadi budak Lain ti tanurutan kos kitu nyaritakeun sieun dikembangkeun. Lantaran eta mah carita zaman baheula memeh Kangjeu di zaman Israel terjadilah tak seperti kos itu ku sieun-sieunna kasiksa Allah sehingga nyana mempraktekkan seperti eta. Geus atuh urang mah lain kos kitu sieun ka Allah, sieun kasiksa Allah. Awak urang ulah terlalu dimumule teuing atuh. Itu mah dibeuleum atuh tunduh rada paksakeun saeutik. Ieu mah hudang dipenting ya cak kiai cenah tahajud makin di jero kubur makan caang batur-batur harees urang hudang geus kieu bae mata geus kitu tah mun teu kuat-kuat amat ngopi kopina ge lain kasungut cot ceceran ka dieu ka mata bila perlu nyeun kopina saember urang asup kadinya hayu sawak. Lamun batur sieun ka Allah datang ka sanggup dibeuleum, sanggup diajurkeun, diaur-aur, lain kudu kos kitu. Urang geus datang ka mana perjuangan urang dalam rangka sieun ka Allah. Sok geura ge wayahna atuh hiji salat nu 5 waktu mah paksakeun, embung-embungna paksakeun. Kedua maca sholawat atuh aita salat 11 kalimah atawa 7 paksakeun rasa cinta urang ka Kang. Tilu penting atuh hudang kiih bae atuh eta mah ini mah geus teu kudu ditahan tah mah malah mah di kasur kene wer ai hudang kos kitu perjuangan urang dalam rangka memotivasi tergerak ku sieun urang geus datang ka mana. Ieu mah pan ai sieun masih asal aya si embar rada nyingkap bae haju bae. Aduh tah budak putih amat. Jalain deui jeung nu di imah jakena teh. Ieu mah rada aduh tah hanjaka cak dia teh. Rada kurang kaluhur saeutik. Sia mah kos kitu tolol. Sakitu geus kolot goblok meureun teh mah. Kalau pun aya nu susuna gede, wah, haju rada mentok saeutik, haju rada nyingkap, haju bae pan, aduh, ampun biasa, haju bae, kolot tinggal kolot, sweet, anak gua nu beres, kahayang mah tuh lah susuitan kayak maning ditoel, leuwih jero tah mah tuh, nah iyalah. Sieun mana nu bakal nyalametkeun ka urang nu mantak aya waliullah disebut wali sote loba ka sieun geus kulantaran loba ka sieun ieu embung sieun besi Allah teu ridho di ieu anu henteu besi Allah teu suka ieu henteu loba ka sieun mantak cek Gusti Allah sia loba amat ka sieun jadilah kekasih aing cek Gusti Allah
orang cabrek-cabrek memang iya dihakan, iya didahan, iya dilebok, iya diberkat. Kuari geus culak cilik mah mata mana ieu bakal diberkat mana ieu bakal. Emang bangsa orek koros mah kos kitu. Orek koros mah iya aya orek koros, aya orai kadut, aya tah sieun di urang. Dicoba kuari introspeksi datang ka imah. Aing geus datang ka mana ieu sieun nyingsieunan siksa Allah mangkaning pasti jasa sebab eta mah termasuk akidah mugoyabat nu pernah dicaritakeun ujung junan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rempan. Nah urang malam ieu malam 7na nu almarhumah geus aya di alam barzah. Almarhum Haji Jamat, almarhum Hajah Nuryati, mal kebeli almarhum Haji Pendi, almarhum Haji Bahri, almarhum Haji Fatin, almarhum Haji Rusdi, almarhum Haji Hamid, almarhum nah iya almarhum kuari menghitungan batul bagus almarhum moal kebel deui almarhum Haji Supendi. Seperti eta lah urang ge bakal jasa sanajan kukumaha ge. Mudah-mudahan ku ayana urang hadir di 7na ieu urang termotivasi inget aing ge bakal pae jas kuari dipake paeh mah teu make jas, lepis dipake paeh teu make lepis, jubah dipake paeh teu make jubah, polisi pakai pakaian polisi paeh mah teu make pakaian polisi, priwit gitu menang dibawa TNI sarua teu bisa make roreng, bupati teu bisa make setelan sapari, presiden paeh bungkus langsung dipocongkeun. Masya Allah kareueut asa mobil ambalaya, imah mewah, harta dan lain sebagainya urangan mawa boeh doang selusup ka jero kuburan. Minha khalaqnakum titaneuh urang didamek wa fiha nu'idukum dikataneuh urang dibalikeun wa minha nukhrijukum taratan ukhra engke ti taneuh urang bakal dihudangkeun deui. Masyaallah karim asal ti taneuh balik ka taneuh urang cicing di taneuh engke hudang ti taneuh digiring urang ke ka mahsyar. Kangjeng Nabi ditaros kumaha tingkah manusia ketika digiring. Kangjeng Nabi az-zamir ma'a zamiri al-ma'a misbari wasyarib ma'a ka'sihi wa hakaza. Tukang nyuling bakal dibarengkeun jeung sulingna, tukang mabok bakal dibarengkeun jeung gelasna, tukang rebab bakal dibarengkeun jeung rebab. Haji Patin mah anu ngokek-ngokek teh tanji teh tanji ini foto rompet, jago paling ngundang hujan. Eta bakal dibareng-barengkeun. Kumaha cenah eta tukang bas jeung ragaji tanda tunteu. Lain ieu mah permasiatan. Nah, bangsa balak genep tadi teplok-teplokan di dieu tah. Di dieu masyaallah kari. Haju nu maling bakal diwujudkeun nu dipalingna titah dipanggul. Nu maling mobil aya ngajogrog titah dipanggul. Ngarana ge siksa. Nu maling embe titah dipanggul. Nu maling kebo dipanggul. Bari ngomong kebona sasada. Maling sapi. Ieu mah bangsa karung goni malulu. Inu dihulu karung goni geus aing dadah pende ya karim ya Allah ieu
kudu dipikir kurang ditapakurana inggis biasa sieun cobalah sieun urang ketika urang digiring almar'u ma'a man ahabba seseorang bakal dibarengkeun jeung nu dipake karesepna urang ge lamun resep nasbeh tasbih dibabawa ku urang tasbih rusdi bakal eueuh tasbih melulu bahkan tasbih lagi ngagebugan nyana atuh aja lain dipake pantah tasbih pake oke nah iyalah hati-hati urang bakal paeh pasti asup ka kubur amal milu urang kabita lamun nyaritakeun jelema ketika osok tahajud penting kan tahajud tilok berang aya gaji pedi tahajud jam 7 teu paling tahajud qodoan nah ieu lamun sore urang hudang penting jam 1 jam 2 jam 3 eta caang di jero kubur saat batur penting lelah urang hudang dibere caca tahajud da 2 rakaat 5 watt lamun 4 rakaat 10 watt lamun genep rakaat kos saji pendi tanyana aya genep ngan teu husu pareum hari genep bukan pareum kebakaran nah kos gitulah ketika kurang bisa ngajembarkeun batur saat batur susah batur teu dahar bebeja ka urang bere batur minta tulung ka urang bantuan batur kan eta jembar hatena masyaallah aya jelema maju pendi kula ieu naon kitu ngaranna ti kamari can dahar tita kusaha sia ai mah teu ditah enggak sempit bakal kuburan aja pendi atasna itu batur kasusahan enak ditah kusaha torol tuh coba aya deui henteu di kos kitu mah diceramahan pugu batur keur lapar ceramah enggak iya sempit bakal guru gitu Assalamualaikum salam duh anak kula kemajikan teu dahar kamari pai can boga ngaji kira-kira cukup henteu sagantang gitu tah kudu tah sagantang nya yakeun Gusti eta duitna 1 juta lega kuburan lega ngan moal nyana moal ieu geus carita lega tuh ngalegakeun batur yatim piatu fakir miskin naon kebutuhan batur lega urang bisa ngalegakeun batur lega kuburan urang Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma wasi' qabr muga ngajembarkeun tuah Gusti ka kuburan pulang doa Kangjeng berarti jelas loba nu lega kuburanna nah di tiis di jero kuburan teh aya ASEAN nah iya bisa nyaungan jelema nu ibadah urang nyeun masjid ka Allah nempelkeun urang di masjid bisa ibadah tenang jelema ka Gusti Allah ku gara-gara urang nyumbang panas teu kapanasan hujan teu kahujanan bahkan urang siap meuli AC AB tarariis nah ieu duit urang nyenangkeun jelema nu keur ibadah ka Gusti Allah nah urang di jero kubur tiis sebab batur tiis teu kapanasan teu kahujanan ketika ka Allah nyenaheun kan ya Allah ya Rabbi haji pendit tah bakal tiis sebab jana meuli kipas di ditu di masjidna nyana ge tah jadi jelema kan katiisan kuari kipas apa macet di jero kuburanna listrik apa nah iya bebejana nangnya padahal mah nang Haji Rosidi aduh ya aku kuyana kana nu batur ge di aku kuyana bae ieu mah 2 kelipatan ieu mah bohongna nah ieu lamun hayang caang kuburan urang tahajud hayang tiis masjid majlis pondok pesantren lamun hayang jembarkeun hate-hate urang kunaon cenah kieu lain ku harta bae ku ilmu ku wawasan ku
kunuduh ke pokoknya jembar hati jelema jembar jadi jembar ku dunia nu butuhna naon butuhna ilmu bere ilmu butuhna wawasan wawasan nah misalnya kieu orang Maji ulah ada belajar dagang nih Maji ayo Maji naon kalian karung tekena ayo besi belajar ya tah ya ieu bisa ngajembar ke batur kan nah ayo Maji dagang karung untung bae ta rugi jadi ini gugur kieu cara dagangna sia mun ieu mun ieu karung hargana 200 nya jual ku sia 150 tereh ge doy makana ulah guguru kanu kos kitu teu beres nakeun dina urang aya guguru ekonomi kanu jago ekonomi cara-carana geus kurang kagambar jaheu urang ge jaheu kaharti urang lamun urang nyaritakeun karung guguru kanyana puyeng bangkrut mu aya bangkrut nah komo lamun kieu mah urang keur sedih biasa Maji kunaon emang sedih majikan gering aju atuh jangan hiji-hijina aju jol berang dah ieu kula mah Haji cakena ieu ikhlas kula mah lah cakena ieu mah maksudna deuk sedekah naon sedekah ieu bae cakena ieu sedekah apem jadi jembar kan hate neraka tama ulah sok sedekah nah kos gitulah ieu keur carita sieun urang datang ka mana sieun dunia mah pohara sieun urang kasaingan mah pohara sieun urang teu sukses mah pohara sieun urang teu maju mah pohara sieun teu dahar mah pohara urusanana sakedar dunia tapi ketika orang sieun besi teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir kok biasa-biasa bae malah tambah maksiat dan selanjutnya komo engke timbang amal komo engke ngajembatan siratal mustaqim geus datang ka mana sieun urang nah mudah-mudahan malam ieu urang termotivasi tergerak hati urang supaya nambahan sieun ka Allah Subhanahu wa ta'ala urang doakeun almarhumah Hajah Nuryati mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana diterima amal ibadahna dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu kene bapak-bapak urang dulur urang bapak kolot urang tetangga urang geus maraot guru-guru urang mudah-mudahan dihalampura kabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang nu harirup keneh di dieu mudah-mudahan urang bisa tambah sieun ka Gusti Allah sehingga urang maot husnul khotimah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma adbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran Allahumma inna nas'aluka husnal khawatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.